Bos? Cager, Bos. Buat cager anak muda. Oh, atuh Bos. Syukur ai cager Bos. Buat cager orang mah. Nu antusias tara biasana cuma cengir kitu. Henteu Bos euy. Urang teh kali teh ukur hayang nyabak ieu Bos ya. Ini ganteng oh Bos euy. Sigan maloba duit nya Bosnya. Cih, non maksud tuh sia kehet nyabakan gado. Nah, Buat sopan pisan aing teh kolot kehet. Nah, Bos jadi ngambek kieu Bos. Ya heuh teu ngambek kumaha sama nyabakan gado kitu. Nah, Bos, kalau Bos teh atuh lamun dicabak gado teh. Dia besok mere duit 50.000 Bos. Kehet sia. Beuda teh. Yo, sanu atuh dicabakan gado kitu. Yo, informasi ti saya, jabakan gado aing. Di si Panglima Bos informasina tadi papanggih di ditu. Nembongkeun duit ke urang 50.000. Cenah mun hayang duit 50.000 mah urang ge dibere ku bos areta cenah. Syaratna naon? Syaratna teh cobakeunna Bos cenah tah. 3 kali Bos. Ah, goblok si Panglima nurus tonyung goblok teh sopan pisan. Yo, si Panglima mah tadi mah ku urang titah meuli nasi. Urang teh lapar, dibere duit 50.000.